Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sibaha wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaa'un. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja anu utama urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla. Puji anu utami urang sanggakeun ka Allah anu maha suci. Sehilap kalih syukur urang sami-sami sanggakeun ka zat Allah anu maha ghafur. Margi ku syukur eta janten mangrupi panundung kana rasa takabur. Shalawat miwah salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalih ka kulawargana, ka para sahabatna, tabi'in tabi'atna dugi ka urang sadayana anu pamudah-mudahan ieu keluarga besar khususna para tetamu oge pribumi anu sami hadir dina ieu lokasi walimahan mugia sing kaangken janten umatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujalan ngalaksanakeun sapalihna sunnah mantena nyaeta akad pernikahan. Mugia urang sadayana kenging syafaatul uzma yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh lelencer turus-turunan, para alim ulama, katut para juama, para pupuhu papayung ieu nagara, oge kadang mitra sadayana jagong tuhur meunang munun haturan wilujeng sumpi. Tutut gunung keong reuma sumangga gegera carali sing merenah pinuh ku barokah calik nyakseni upacara akad nikah. Dulur sadayana cunduk waktu nurahayu linggang mangsa anu sampurna acara mimiti di pitembeyan. Lalangse pananya hate ayeuna urang singraikeun wisan mapag surya bedal balebat ti palih wetan. Beber layar tarik jangkar mapai jalan mengembat daya simpangan.
nangungnya kitu memeh batnya lumampah langkung tipayun rangkaian acara urang sebatang nitembean kubu buka teras maos Al-Quran kali salawat Nabi nete kaseret bakal panganten ditembal upanampian salajengna akad nikah disusul ku hormat sungkem disepuh ngawur piwuruk ngamur rejeki rasa rasa kabinga kabagja kedua keluarga besar kudua acara di papas pungkas dulur salembur oge dulur anu beda lembur sumangga ieu acara urang sami-sami galeyerkeun bae tumut jalur sunnah rasul pedah aya maksad anu dituju nu dipalar maksad hasil pempotok urang tawakal geus lumrah resakumna umat Islam mah di mana-mana milampah sae teh utamina sok maos basmalah ukituna sumaga malah mandar acara urang ageun barokahna oge maksad urang lancar urang rampak sasarengan maoskeun ayat basmalah Bismillahirrahmanirrahim kadang wargi jalar istri mun balayar tanpa kamudi palang siang katambias mun hirup tanpa kadali palang siang bakal sasab poekeun jalan leungiteun kudagan mung saena Allah mah maha bagiran tos masihan tihang keur pamuntangan bagja keur sakumna umat Islam hirup teh boga pedoman buktosna nyaeta kitab suci Al-Quran bisi lempang parang sasab rampang rempeng poekeun jalan sorangeun sangkan manah janten caang guligah tutang kekeku katentreman sumangga di acara urang sami teraskeun nyaeta ku ngadangukeun ausan ayat suci Al-Quran kali sholawat anu insyaallah bade dilanjutkeun ku pagresana Ustazah Ibu Mila begituna ka pamirsa Ibu Mila dihaturanan waktos kali kehormatan mangga nyanggahkeun Alhamdulillah ngahaturkeun rebu nuhun ka pamirsa Ibu Mila parantos ngalantunkeun ayat suci Al-Quran kali sholawat galindeng kalam ilahi rembes nembus kana sadubari mapaler hate nu capek upahan manah anu susah sumarambah kana bayang nyaliara minuhan salira sokomo mun ngartos kana maknana meureun jadi jalma bagja cacakang kur dirarampa gening sakitu nikmat karaosna dedeu doa ka Gusti Nu Maha Suci mugia barokah ausan tadi sing lumungsur ka urang sadayana oge kanu ngaoskeunana amin ya Allah ya rabbal alamin hadirin anu sami rawuh selenting bawaning angin kolepat bawaning kilan mapak beja ayah jajak karek nyaba rek nyungsi janji pasini ngaguar subaya anu katunda turun gunung unggah gunung mipir-mipir tepi suwiri ngaling-ling pasir lungkawi nete akar nyemping jangkar ngaraas bentas luwalungan brol ngagimbung beral ngagantayang legeudeur alutanana kocecang koleal angkatna ngaleungkeun keuy ngabandaleut ngembat-ngembat nyatang pinang pamaksadan nu dituju ku pribumi
tos kateguh burat badag pasejaan oge eta parantos katora namung wae wincikan panggesigalih guaran kandungan mana eta mah tangtosna masih Rusia gesan ngabeberkeunana sumangga kasepuh atanapi anu disepuhkeun di kulawarga rombongan calon panganten pamegat sumangga waktosna kanggo makalangan nyanggakeun podium kalih kahormatanana oge sagar pihak waktos disanggakeun kamangkena mangga nyanggakeun. Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka pamirsa mukarram sepuh kanapi anu disepuhkeun di keluarga calon panganten pamegat anu namina duka saha kitu nya acan kenalan pangantennya paingan saur paripaos saur paribasa ieu mah tak kenal maka tak kenal maka tak tanyakeun jo sayang wae nanyakeun heula atuh punten pamirsa teh saha namina teh pamirsa bapak saha oh bapak sedang alhamdulillah hatur nuhun pamirsa sing panjang iswa sehat walafiat amin ya rabbal alamin ulah hariwang karena juan tema moal naon namina teh moal sesah gugah sungguh artinya tema aya neng Deswita istri Mas Sakti nah saktina biasa ngahirupan anu pae biasa mehan anu hirup gitu oh hari gugah we nya tah geuning kitunya disaur sepuh diguar paragat nembrak horeng teh simana horeng kena kana paripaos caang bulan ambil-ambilan turuk tuh hayam kamantu sejak ngambil tuan putri purah mutu durah nyangu purah ngasakan baligo purah salih dina lampit purah sungguh imah gede itu teh bari nyekel tutung kusan hadirin rahimakumullah gunung luhur tanpa tutugan kujangkungna sagara mayak pak lir tanpa tepi ulegana lamun mah eta mangruci gambaran kabingah bawi raos kabingah 1005 langkung dikitu emut kawalengan Bandung susukan tanah Pasundan sageuing lamun ceuk si jalu ieu cek najwa pilih pundung kituna enggal gerabagyakeun giliran anu kasumpingan waktosna ngarampes insyaallah bakal makalangan sumangga dihaturanan kanggo panampian bade dipikeun ku sepuh atanapi anu disepuhkeun di keluarga calon panganten istri nyaeta pangersana Kiai Haji Ikin Sodikin waktos kalih kahormatan mangga nyanggakeun. Alhamdulillah atur nuhun ka pangarsa Kiai Haji Ikin Sodikin saparantos ngabikeun panantianana mugia ieu silaturahim sing janten jalan barokah jalan rahmah sakinah mawaddah warahmah kanggo dua mempelai calon panganten istri sareng pamegar nyaeta AA Najwan sareng Nengges kita wargi jalan istri buar persejaan paragat nemrak panampian kakuping jentre namun naon nu kasanggakeun sareng nu katampi sing horeng nembe babasahan tawis nampan tinampan di dua belah pihak dan secara simbolis sumangga cacandakan nu bade kadudukeun di kapayun bae mangga cacandakanana pados
di estakeun wae nya cangkeul di lahun wae mangga kanggo simbolisna ibuna AA sareng ibuna Teteh nu bade sere-sere mangga majeng ka payun tamu ngahatur ibu minanti lambang pasrah kacandakan di kamera semoga panghormat yang bakal pengantin pambeget tandang nyanggak salajengna tawis anak dikaruniaan yang bakal pengantin istri tandang nanti salin tahan 2 jam cipika cipiki amin amin alhamdulillah mana sun teletabis ada alhamdulillah wow tema hari ini marun dan biru ya alhamdulillah mangga sadayana dicandakan pada estafet Masya Allah Musa gitu seuna alhamdulillah atur nuhun apa sareng ibu untuk Najwan jazakumullahu khairan katsiran wa ahsanal jaza mugi Allah ngabales kana sedekah duktos kasayang di keluarga besar Bapak Suyanto kali Ibu Dini Sri Asih mangga saya nuka kantun kade eta budak tong didikeun hese nyieuna budak mah aduh wagi anu sami hadir malati ligarna hati campaka mangkahna dada Aan Najwan Ate Ratu Tutunggulan Kembang Agustus Marida Mireng cinta jeung cita rek diamprok mun kamari kungsi aya carita antara dua warga AA jeung Teteh luwayahna katunda heula samemeh masing-masing boga pihan pisan pamuntangan basa jalan simpangan geus ngabulungbung Teteh mah menggol ka kenca mun AA meureun kakatuhu ari udagan tunda heula jero dada kiwari eta jalan teh tepung deui jadi hiji AA jeung Teteh hayang leumpang babarengan mapai jalan nu ngemban taya simpangan kadang warga kali wargi aya mangga mancing asa ditotong lebah gagangna tubuh we ngagubrak pisan aya jalan komo mentas mun mogok mangking growong urang sami kasakseni yen sepuh ti dua belah pihak sami ikrar mana rumojong kana kahoyong para putra putrina manjing kana sisindiran batu turun gesik naik itu purun ieu ge dae ieu wayang itu wayang wayangna wayang Arjuna ieu hayang itu hayang hayangna teh kabina-bina keur mungkas cerita lagas kalakon waktu remaja dog anjog ka alam anyar ieu laksana ka bale nyum gapuraning rumah tangga bakal sasalipetan jeung susulumputan kantun ngantos rukun utami nyatana akad nikah nu dianti kukituna mangga kasadayana perangkat akad nikah supados menempati tempat anu parantos disayodikeun maka Bapak di pangesa oge Bapak Wali panganten pamaget pengantin istri mau dihadirkan mau bakal terus dua saksi di pihak Babagat enggak wali sarang calon pengantinna Bapak Yun Payun serta acan komplit moal waka dikawitan atau begituna perangkat akad nikah parantos nikah ituna ieu waktos
dilaksanakan wae salaluasana petugas KUA Kecamatan Banesri. Wakos kali kehormatan disanggakeun ka mangkena. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dan hatunun apa bersama Kiai Haji sedikit nu pantos ngadukeun doa panutup acara. Mudah-mudahan sing agus barokahna. Hadirin rahimakumullah, tutup rampung tuntas paragat mangga urang sami-sami rampak maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang wargi anu sami rawuh acara tikawin dugi ka akhir. Alhamdulillah aya dina kalancaran. Ibados Nawawi salaku panjajah acara tangtosna peribasa anu sampurna semerna sareng tata titi puyogana sareng undak-unduk basana hapunten anu disuhun anu tidak hatunhun kana sagarupi perhatosanana. Oke, informasi caca sapesan singkring ukur mangga bisa wagi menyusun sistem organizer, oke sound system, panggung, oke laser, mangga biasa mau begitu kuring di nomor 081 949 134545. Oke, di periodik peliputan di YouTube mangga biasa dikunjungi di Ibnu Siraj Channel. Sakitu wae penginten hati-hatur hatur nuhun kana perhatianna hapunten tina sagala pikakiranana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.